Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelas X MIPA genep bade ngabaca dongeng anu di tempelkeun dina Google Site. Judulna teh nyaeta Sireum jeung Japati. Aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledat, plug gerak-gerak kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeuk peledah di dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek dikelelep, tulungan." Kabeneran aya Japati keur cindeuten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadeungeun aya sireum gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap katenjoan sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun geleber-hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum, sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna tina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna. Ditolongan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampeurkeun leumpeungan kaketeuyepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyampeurkeun Japati bari ngaharewos ka manehna, "Heh Japati, buru-buru geura hiber, tu aya paninggareun keur ngintip." Paninggareun geus ngawangkeng bedilna, teu lila Japati buru-buru ngageleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum, ceuk Japati teh, "Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai." Jawaban sireum, "Ari eta mah kapanan kawajib sararea, nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh kieu geura. Itu lain langlayangan, manuk heulang puputeran, hireup teh henteu sorangan, kudu daek silih tutulung. Atos sakitu dongengna teh ieu aya pesan moral tina dongengna nyaeta anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nulungan batur anu rek meunang cilaka teh wajib. Emang kawajiban urang sararea kudu kitu sabab urang hirup di dunya teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tutulung ka batur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.